Didik Gusti, kaulah kebutuhan pasti mereka para musuh anjing Gusti. Sinar daun baik karunia, dia kerat yang baris jaga. Kaulah oge kebutuhan pasti mereka para kakasinan Gusti. Sofamina iya ibadah kaulah, saukum miarep sawarga, maka tutup beta sawarga ker kaulah. Sofamina iya ibadah kaulah, kulantaran siang ku naraka, maka buka etan neraka ker kaulah, belumi awak kaulah di jerona. Sofamina iya ibadah kaulah, kulantaran balebat ka Gusti, kaulah sono yang bate paksaran Gusti, nu maha welas, tu nu maha asih, maka itu pisan Gusti micen rarena ka kaulah. Gusti, kaulah kebutuhan pastikan mereka para musuh anjing Gusti. Sinar daun baik karunia, dia kerat yang baris jaga. Kaulah oge kebutuhan pastikan mereka para kakasinan Gusti. Sofamina iya ibadah kaulah, saukum miarep sawarga, maka tutup beta sawarga ker kaulah. Sofamina iya ibadah kaulah, kulantaran siang ku naraka, maka buka etan neraka ker kaulah, belumi awak kaulah di jerona. Sofamina iya ibadah kaulah, kulantaran balebat ka Gusti, kaulah sono yang bate paksaran Gusti, nu maha welas, tu nu maha asih, maka itu pisan Gusti micen rarena ka kaulah. Di tempat ini insya Allah.